Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak, Ibu, Ibu, girang pengajian Ramadan Simkuring, hadirin anu sami linggih di pasamuan. Puji sinaran syukur urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci, anu Maha Welas, tur anu Maha Asih, anu teu aya pilih kasih kumelik di ibungi. Anu parantos maparing hamreung nikmat di dieu ka urang sadayana. Ku nikmat sareng hidayah mangkena urang biasa patepang lawung patepang rarai dina ieu waktos. Salawat wasalam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan alam Nabi Panutu anu parantos ngalungsurkeun cahaya keimanan ka umatna. Nabi panutan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahila rahmat sareng salam oge mugia salamina dilungsurkeun ka kulawargina katut muslimin sareng muslimat sadayana. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, girang pangajian hormatan simkuring. Dina ieu waktos simkuring bade nyobi medar perkawis tarekah ngeunaan seni tradisi. Mugia yang manfaatna kangge ngahirup uripkeun deui ieu seni tradisi anu ayeuna katinggalna kareung. Bapak, Ibu, girang pangajian hormatan simkuring. Hirup jeung mekarna kasenian teh salawasna luyu jeung kabutuh masyarakatna. Tangtu wae dina kamakaranna oge. Baris kapangaruhan keayaan lingkungan jeung paneka zaman. Lamun urang nyoreang ka tukang, fungsi kasenian teh sanes tina fungsina tungkul, tapi deui tina prak-prakan ngagelarkeunana oge. Hadirin anu sami linggih di ieu pasamuan, kumargi kitu salaku urang Sunda geus jadi kewajiban urang pikeun miara tur ngamumule seni tradisi urang. Ulah nepi seni urang teh diaku ku bangsa deungeun. Contohna Pakakas Angkung anu kiwari diaku ku nagara Malaysia. Eta kajadian teh ulah nepi ka ulang kadua kalina. Kumargi kitu, hayu sasarengan urang wangun Jawa Barat teh pikeun provinsi anu luhur tur ajeun seni tradisina. Pancepkeun tekad sing pageuh, kembrakeun gawan jentrek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anu tuh sakitu anu kesimkuring kapihatur mugia yang manfaatna. Saninten di kalapatan hapunten abdi hapunten min aya kalapatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru, nu kusimkuring di kehormat dan teman-teman jeung siswa sampul IPA di nu kusimkuring di kacinta langkung ti payun mangga urang sanggahkeun mugi sareng syukur ka Allah Ta'ala nu parantos pampiran waktos ka urang sadaya dugi ka tiasa patepang rarai dieu dina acara ieu. Para wargi anu kusimkuring dipika hormat dina ieu waktos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingan hirup sehat kanggo urang sadaya. Jantan urang sadaya lebih atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalina pikeun sadaya jasa ngajaga dina sagala panyakit. Kumagi kitu urang kedah ningkatkeun pola hidup sehat kanggo kapayuna dikawitan di ayeuna urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kotor, bersih tina eta sadaya teh nu disangkeun tina bersih suci urang sareng lingkungan di sakitar. Urang kudu kacinta kabersihan
sangkan hati urang teh ge milu bersih wargi anu mulia cakep sakitu abdi nyuwunkeun piatu pamungkas pisanggem pilih aya di basa anu urang enteuk saeureuna atanepe kecap anu kirang merenah larana mugi resah ngapunten hatur nuhun kana Waalaikumsalam. Gitar sareng mimiti munculna gitar sareng sulinten nyata di Cirebon sareng Jawa Barat. Ke zaman Belanda tahun 1935-an. Sareng hajatan di desa di kota. Di masyarakat rea anu nagak gitar sareng suling. Are carita gitar sareng suling kaitu anu pangpayuna di ogan boga hajat pengaruh di globalisasi seperti musik pop sareng rock kesenian gitar sareng suling teh saumur waasna. Hadirin sadayana urang teh kedah ngajaga kesenian anu jadi pageunaran urang Sunda. Tong lebih kageus kesenian luar anu ngajadikeun urang pokok kana kesenian urang Sulangan. Sakitu wae disusurin mugi-mugi taupi sareng dalina dugi ka urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru anu kucing goreng di rahmat, tekalaku rerencana sadayana langsung di private. Mangga orang sami-sami muji syukur ka Gusti Maha Agung. Margi mung barokah sareng rahmat nantena urang dina ruling ngumpulung dina kesempatan ieu. Hadirin sadayana dina dalem ieu simkuring bade nepikeun pidato ngeunaan watak budaya Sunda. Adi Sunda teh asalna tina kecapsu anu hatina alus, anu ngabogaan unsur kana kasaean. Watak Sunda anu kusimkuring dipimaksud nyaeta cager, bener, singer, jeung pinter. Hati kicap Sunda teh luhur, luhur pisan nyaeta gemilang. Hati kicap eta teu ngajolarakeun dina kana piler, tapi aya dina manah urang sadayana. Hati kicap eta teu ngajolarakeun dina kana piler, tapi aya dina manah urang Sunda sadayana. Dina kahidupan urang Sunda seueur pisan kabeungkaran seni jeung budayana. Salah sahijina nyata tarling. Tarling singketan tina gitar sareng suling. Mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura Jawa Barat zaman Belanda tahun 1835-an. Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. Aya seni saripki jeung tari topeng minangka bubuka acara. Pareng mincak bulan hajatan teu di desa teu di kota. Masyarakat rea menampak tarling. Harita tarling kaitu nganu pangpayuna di ogan kuno boga hajat. Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi tarling dangdut. Beuki dieu tarling klasik padeuseut ku organ tarling anu teu memerlukeun modal gede. Beuki dieu kesenian tarling beuki kadeuseut kesenian modern pangaruh dina globalisasi. Jeung musik pop jeung musik rock. Seni gitar suling atawa tarling Cirebon anu fungsi
Ampun salahkan urang sadaya minta tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, tenggelam dengan para sahabatnya tapi tabiatna urang sadaya juga dipastikan tempat oleh urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Dan kesempatan ieu sering bareng ngalakeun kumaha bahas lingkungan untuk panjang arahan terus terang kita ia lingkungan sekolah orang berada teman-teman di tempat katakan bisa berdekat serta beri memasuki lingkungan tapi ayo wae murid SMA tidak boleh setiap jamaah penggunaan kebersihan dipenuhi kurang sini sedang dari kebersihan khususnya di SMA mudah-mudahan kurang soalan mung sakit mulut ya sebuah milik ke punten milik air tempatan wabillahi Sabar, ada ibu, ada nama, terus biasa
perayaan anu di Pulau